Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di lujeng sonten baraya-baraya Abah. Ya Abah nepangkeun ka baraya-baraya. Saya ka tambahan deui anu belajar teh pangitan Surya ya di Tatangi desa nya masih kena anom baraya. Saya nu enggak ya sami ya mah pengadaan kayu ya mah. Ucang ya. Iya di Cililin, wajib Cililin ya. Saya Hamzah iya. Saya tas kita kayak baraya tuh. Oke. Lumayan ngawitan, cuman iya teh udah ada dasar ya. Kami itu saya dasar. Iya mah kartu neraskeun begitu. Iya mah Kang Leni nuti Banyaran, iya mah tos teu birek deui ieu mah lah. Mantap. Ya, senior Abah ya. Kotok Ya gitu ya. Ya Abah rek tumaros ya asal mulana kumaha bisa katarik karena wayang. Asal mah kali gitu kan abi janten tas kena wayang janten kayak ngadamal yang biasa. Oh ya terus kalau urang kali. Atos Sekarang barangkali baraya cenah teh bujangan apa gitu cenah tadi nama umur kali katanya kayak kasuntik urang kali teh masa mah meureun awis wayang jadi aya niat kudu belajar gitu gitunya. Ari ieu kumaha ieu abdi mah tikun bapak sok ngiringna ka pagelaran gitu. Nayaga Mohon Nayaga wayang gitu. Tanes nonton apa pagelaran wayang gitu. Penggemar seni wayang golek Jadi tertarik gitu. Jadi ya katarik netes meureun ka dieu netes netes gitu. Biasa. Netes mun netes mah anu letos gaduh itu netes eta. Mau ucang di kayu ieu. Aya pengadaan kayu ya kumaha ieu? Beli kayu itu kartun Kamang Ucang gitu. Kita kumaha masih aya satang kali ya ucangnya. Aya penduduk biasa sareng ieu mah maharna lah. Pangaosna gitu. Maharna kayak tamu kartun dia Kang Leni nya. Itu pamitan Kang Leni. anu mah wantun ya euy. Ya wantun ulah geuleuh gitu. Kayaknya tuh sauran anu sanes. Mun mangga ka baraya Abah anu di mana wae ayana. Di pocong soan Eta Ki Adi, aduh nuju sibuk Ki Adi tiasa ayeuna ngempal di mingguan ayeuna istirahat dan oge ka baraya Abah nu di mana wae. Anu di Garut, anu di Ciamis, anu di Bogor kasepuhan. Di Antos kasuntinganana ka di Pasang Abah. Sami-sami di dia orang belajar silaturahmi ongkoh sama engkos Kang Epot anu aya di Kertasari. Aduh Kang Epot kamaritos Magelaran pangintennya di Pangalengan. Alhamdulillah Kang Epot. kemudian Kang Dian oge anu aya di Cikarang aya sahadinya baraya Abah nu di mana wae subscriber Abah di Raut pengrajin wayang Dede Raut Dede Raut oge anu di Bogor. Akum be kasadayana panginten seueur da aya Dadang Moker anu di Padalarang terus aya nu di eta Kang Den anu di Pangandaran. Oh aya anu di Pangandaran. Ready. Oh muhun aya di itunya. Muhun aya Pangandaran. Terus
deui-nya nu di Ciamis teh aya dua selain Kang Cecep teh aya deui kan. Abah kita beli namina gitu teh. Terus anu di Sumedang teh Kang Den teh acan asap. Oh, nek anu di Sumedang, anu di Kuningan. Kakang Dali tapun dulu anu aya di Tangerang. Aduh. Ulah diruksak Bang Barung batur. Ya, tong ada malan wae eta warangka gitu. Ada mal cepot teh lah, tong ada malan warangka gitu. Tong kana warangka wae nama jeung kana cepot Kang Dali. Kang Dali. Kang Uje, aduh eta dulu hiji deui di Cadas Pangeran eta Mang Uje. Waduh, mantap Mang Uje, lanjut terus eta ngadamel wayang Atep, dalang Atep. Kidalang Atep anu aya di Cimalaka tah Kidalang Atep. Oke, Pak Guru Didi teu hilap tah anu di Kuningan. Gitu. Guru Depa. Pak Guru Depa, tak lah Pak Guru Depa ka mana meni awis tepang Pak Guru Depa. Aduh. Ayeuna di antos ieu ku baraya-baraya nu di Abah ayeuna ieu ngantos ka hoyong penak sareng Pak Guru Depa. Aduh. Awis tepang Pak Guru Depa. Kang Dede teh keur pasari teh nya. Oh, Kang Dede eta cintenget Dede. Kang Dede bener eta, aduh. Eta teh di Kang Jaka eta teh amuna Ki Adi anu aya di Bojong Soang di Cijeruk. Putih Kang Jakanya. Kang Jaka eta. Rasa deui nya Mas. Panggilan apa? Oh, eta Guru Iwan tadi. Oh, Pak Guru Iwan larasan bade ka Pangandaran. Nya nu ngajak ka Pangandaran teh Ka cios. Pangandaran teh aya kabarna. Aduh, anas abdi nu siap-siap ngagaluh kolor. Guru Iwan tetangina ieu tah, ieu. Orang haur pugur. Orang haur pugur Pak Guru Iwan mohon. Aduh, ya ka Pangandaran abdi tos merek Ya, habis itu siap-siap bekal. Aduh, oh siap beka abdi kolor tos ngagaluh nu enga sareng singlet. Teh janten ka Pangandaran. Aduh. tah kitu panginten baraya-baraya Abah, motos tu Abah di semakeun teh ieu nu ararenga nu diajar ngaraut teh ieu. Teu terebe di tapanggih hungkul ieu teh pangintennya. Tah ka baraya-baraya Abah nu bade ngiringan diajar mangga kajengkeun teh anak Abah sareng anu marjongikeun hasil karya Abah katina we ata dipayun lah. Itu panginten baraya-baraya dia mah dicekap heula duit dia ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.